Nu mentak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber, urang neureuan karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung, lain bisa silem, lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah. Ketika urang salat, ya Allah ya Rabbi, Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi bade dibere kuat, berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu. Tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah. Sok aju ngawalikeun maneh. Ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah, urang dibere kuat salat, dibere kuat ngaji teh, urang dibere darah rek ngaji. Ieu karomah ti Gusti Allah. Tatangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teh daekeun ngaji. Urang mah anu dahar hese tapi ngaji. Ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji. Karomah ieu ti Gusti Allah. Daek ngaji diuk set ngadengekeun, lamun lain boga kamuliaan ti Gusti Allah mal kuat. Nah, hayang nyaho ka karomah, urang dibere daek ibadah eta karomah. Karomah paling rendah, paling gampang, paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah. Hayang nyaho karomah mata eta kos kitu. Ngan haju ulah sok ngawali-wali.